Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma badu. Para mitra anu kusim kuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala kanggo sagala limpahan rahmat sarta barokahna. Tina kesempatan urang tiasa patepung Pak Ampok Jongok Dewi sasarengan dina dongeng anu judulna Beentang Pasantren. Sabab, lamun teu aya rahmat barokahna Allah Subhanahu wa Ta'ala mahurang moal tiasa patepung sareng mirengkeun Dewi dongeng nuku simkuring bade dipedar. Sholawat sareng salam salawasna dilelerkeun ka junjungan urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran anjeunana, urang janten tiasa ngabedakeun sagala perkara di hirup urang, mana anu hak jeung mana anu batil. Pala mitra sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unggal jalmi teh tos tangtu gaduh harapan bahwa urang teh hoyong kabagjaan di dunia jeung di akhirat. Kabagjaan eta teh moal tiasa dilakonan ku cara sakadaek urang pribadi. Atawa aya hura-hura sareng sagala hal anu dilarang ku agama urang nyaeta agama Islam. Tapi urang teh kasebat hamba Allah, kedah ngalakukeun sagala kahadean dihirup kaasup ibadah anu diparintahkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala saperti anu ditulis di Al-Qur'an sareng hadis. Tapi urang ge kudu sadar diri, yen ngalakukeun ibadah kudu dimimitian ku hate anu ikhlas. Artina ngalakukeun sagala ibadah eta teh, lain karena hoyong ditempo ku batur komo deui karena hoyong dipuji hungkul. Pami urang ibadah ngan saukur hayang ditempo ku batur mah, kalahkan urang ngan nu capee beribadah. Padahal ibadah nu sabenerna teh kedah dilakukeun sing ikhlas jeung pasrah. Kanjeng Nabi Muhammad pernah ngadawuhkeun yen ciri-ciri jalma nuria dina ibadah ada sabaraha macam. Sapertos. Hiji. Sanajan sifatna males ngalakukeun ibadah misalna salat, jelema eta teh bakal ngadadak rajin pas aya batur nu ningali manehna ngalakukeun salat. 2. Ibadahna teh getol ngan disebabkeun ku hayang dipuji ku batur hungkul, tapi mun ditegor ku batur kalahkah pundung, jalma anu ria dina salatna nyaeta kagolong jalma-jalma anu cilaka. Allah ngajelaskeun dina surat Al-Maun. Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yurawun. Hartina, maka cilaka jalma-jalma anu salat, nyaeta jalma-jalma anu ngalalaworakeun salatna, nyaeta ngalakukeun ria. Surat Al-Maun 4-6. Tapi mugi-mugi urang sadaya moal nepi ka akitum, moal ngalakukeun ibadah ngan saukur ria hungkul. Mugi tulus sareng ikhlas ngalakukeun karna Allah. Amin. Pala mitra anu dipihormat, hapunten ngalantur Dewi. Hayu urang lajengkeun Dewi kana dongeng. DR. Bentang Pasantren. Bagian kahiji. Basa usik rek ngepaun kararanggi anu pating karayap kana awak, leungeun karasa baal jeung cangkeweeng sing sire umeun. Geus lila atuh da ngalentuk teh. Nalingakeun palangcukan tita tadi, ngawaskeun engkang-engkang tingarongkang, napak sancang dina cai. Panonpoy geus ngaluhuran dapuran awi pangwetana. Tapi lebah dia umah masih kena hium. Kahalangan kurungkun haur jeung gegeh sore. Kahalangan ku dadap cangkring jeung gandaria. Liau ka kaler. Ka pengkolan jalan satapak lebakeun mumunggang pasir. Simpe taya nunggu lampreng.
Taya rentang-rentang sasaha. Taya ringkang nu dianti-anti. Ringkang imas. Nya imas nu diarep-arep teh. Lantaran hayang tepung jeung imas, kuring daek tugur. Wahangan ti isuk jedur nepi ka awayah kieu. Lantaran ngarep-ngarep imas, kuring sanggup nahan cangkeul. Sanggup nyingkir kerkeun kakaluman. Sanggup dicocoan raungit jeung rametuk. Jeung digarayaman kararangge. Lantaran hayang tepung jeung imas, kuring wani ngabohong ka alurah santri. Alesan rek mauli mangsi logat. Padahal lamun kapikir, estuning tirugiun bungkul. Malah rugi dina dua perkara. Kahiji, ngabohong ti. Sedeng ari ngabohong teh, duraka. Malah saur Kangjeng Nabi, ngabohong teh mangrupa salah sahiji ciri jalma munafik, bisa gigireun jalir janji jeung nyelewengkeun amanat. Kadua, natambuh laku. Miceunan waktu teu puguh, anu yeu oge sarua dicelaku Kangjeng Nabi. Pikeun umat Islam mah. Komo budak ngora pantar kuring, waktu enu kudu dimanfaatkeun bener-bener sangkan teu umalindes ka diri sorangan. Sabab waktu teh teu beda ti pedang seukur nu baris ngancam sing saha nu ngamomorekeunana. Al waktu ka saif. Galamun seop cicing mah di pondok, meureun sorogan moal tinggalun, salat duha moal burung kalakonan, seu-seuheun sahunyut tantu kapigawe. Kieu balukar ka jurungku nafsu teh. Teu make perhitungan. Pongko percaya teuing ka asi padil, numawa beja pajar imas rek nyuseuh ka ciporang. Sangkilang dus kacontoan, minggu tukang manehna nyarita, cenah imas rek ngala tomat ka sawah girang. Tapi bukti nama henteu, kuring nawe weleh sorangan. Sumpah, moal nyalahan model basa eta. Yakin ieu mah, cek si Padil Pouting tadi. Sababaraha kali nyebut sumpah, bari leumuna teu eureun nyasaran palang dada. Neangan kuntum nyelap. Harita gelain ana ngabohong. Tapi imas bolai indit. Sajunjungeun pisan, geus sayagi jinjingan nanaon. Ngan dadak-dadakan di piwarang punyaina, nyambungan kanu hajat. Sanggeus dipanganjukeun rokok 2 batang ti warung Husna, si Padil beuki hayang ditiandel. Lamun ana bohong, sajabatong dipercaya saumur hirup teh, ana sanggup mulangkeun Dewi rokok 2 batanganana. Ari anta bejati saha? Ngadenge sorangan. Teu minjeum ceuli ti batur, tadi, basa ana ngaliwat ka pipir pondok kidul, imas nyarita ka Anyi Hasanah, ngajak nyeuseul ka ciporang. Dae keun anu diajakna. Dae keun. Tong biurang teuing, cenah, seu-seuhiunana rea. Saha-saha wae nu rek ka ditu? Meurun sakomplotanana, Nyi Hasanah, Nyi Atin, Nyi Juju. Mun bener. Ana rek nyoba-nyoba nganjing cai. Tapi kahade, anta ulah geruh ka batur. His, piraku Dewi atuh, ana geboga pikiran. Era ku rokok 2 batang, malah lamun teu lebar ku hanca sorogan, hayang milu. Moal kitu, ayeuna oge imas dipiwarang dadak-dadakan cara basa ti heula. Tapi daasa eueuh nu hajatan pu ieu mah. Ka pasar boa. Mo enya deui, da lain pu pasar. Atawa diceram nyeuseul jauh-jauh teuing. Kahayang teh, lamun teu tulus, hek si Padil hideng ngabejaan. Ambeh kuring gancang balik. Moal hual hiul teu pubuh kieu, salilalila. Borelak di mumunggang.
Tuh, geuning datang. Dadang oleh bunga. Panon teu ngiceup-ngiceup, dipencerongkeun ka lebah dinya. Bedus. Bebenjit rek ngarit eta mah, geuning, keuheul lain di kieuna, barang awas, yen nu daratang barudak urang lembur. Rek ngarala jukut ka sawah, ngabring bari karakawihan. Enu ngaborelak teh aritna katojo panon poe. Luk Dewi tungkul. Nulukeun hanca milang engkang-engkang. Breh dina beungut cai, imas kaur imut. Ngambongkeun kempotna enu kempot liwat ti kempot kawas liang undur-undur. Antosan, nya, sing sabar imas seueur keneh tidak meleun. Sorana halimpu, laun. Tapi mampu mungkulan kresek dan daunan katebak angin, jeum seahna walungan. Nuju naon keneh atau nuju masak nuju ngawaso. Sagala rupi bae. Masak. Wawasuh wadah. Nyayagikeun tuangun kangge abuya. Mantuan umi baras beres. Apa naya bei muah? Ku bei muah bae, atuh. Imas enggal ka Ciporang. Sanes bade nyeuseuh. Upami siang teuing, engke moal ka Bujeng Garing. Kedah diiciskeun Dewi sawewengi. Awon, sok bau haseum cimeuting. Muhun, bade ieu oge. Kesakedap Dewi. Aya carangka butut ngalengleong palit. Kalangkang beungeut imas ngiles. Engkang-engkang buriak nyarisi. Borelak Dewi di mumunggang pasir. Awewe kolot. Diringkeun ku barudak. Nurek nganteuran kawasna. Muni weuh bae, leuwih hade balik. Kateu teri ngadagoan jalma nu biheung datang, biheung moal. Selekit rasa nyeri. Rasa keuheul, pabaur jeung rasa asa diteung teinganan ku imas. Duka, imas mah teu neung teunganan teu using, cek sora teuing ti mana jolna. Bongan salira, Ambon sorangan. Ambon sorangan? Enya meureun Ambon sorangan. Kuring ngarep-ngarep imas, nu diarep-arep mah, boa, teu nyaho-nyaho. Lain boa, ketang. Pasti. Pasti teu nyaho-nyaho aya nu ngadadago. Pan kenal geteu acan, karek tepang saliwat-saliwat, cek sora teu puguh teh, sebongece. Kuring ngahaung geu. Kapeupuh mamaras. Memang bener, wau ge acan jeung imas teh. Karek nyaho wungkul, yen etan wawakna jangkung leutik, nu pipina kempot, nu dilakna matak deung-deuleun, putra bungsu pangersa, nu karek mulang mentas ngulik ilmu kiraat di hiji pasantren kamasyur. Teuh. Waktu CF, palawargi tangtos panasaran, tapi da kumaha atuh kedah hanca. Mangga urang antos salajengna. Caat. Ah permios.